hiburan bebeneran sok diuji kasabaran dina pikiran hate jadi penasaran si sindiran jadina pikeun hiburan mi HP nupang cikana karembong sok jadi catur boga HP pangmahana hayang katembong ku batur campedak panjang areuna pokohan dauna soe barudak zaman ayeuna bobogohan dinu poe pangangguran nulis bari gogoleran panasaran nembrakeun saparan-paran dina pikiran hate asa kaubaran si sindiran sakapeung sok kabeneran kaliki rejeng kanyere melak lenca sisi pare salaki teu bisa sare bedah eta candi bere ka Bandung ka Parapatan arek nagih ka Cibadak anu nyandung lulumpatan kapanggi ku indung budak sempetan karumpul di Parapatan liliwatan diparake panglumpatan susulumputan dipake kamaksiatan tong diturutan eta mah pangajak setan piring pisin dina tangga poh-pohan rejeng harendong abdi isin ku tatangga bobogohan jeung borondong sejarahna manuk ciung antengna jeung manuk bango ari sirahna ditiung tapi betengna molongo kasempetan ngedalkeun hiji catetan kalepatan sok diuji ku emutan mun diturutan malah jadi geregetan panglumpatan ubarna ku belum ketan hapunten dina emutan bilih aya kalepatan nyandung mah tong diturutan ngabohong sok kaliwatan tak kitu dina pikiran meakeun kapanasaran ieu mah ngan sisindiran tujuan pikeun hiburan